teh. Nuhun. Abdi teh bade ka bumi kaleresan. Penak di dieu nya. Mun enaon? Sanes abdi teh bade ieu teh. Naon ita kan? Margi ibu abdi teh tos memerlukeun. Nya bade nagih teh. Ada teh teh. Tante acan kena waktos nya meureun. Make ka pentos lami eta teh. Tos lami ge pan cek abi ge 3 sasi eta nama 2 sasi ge teu acan. 2 sasi langkung. Teu acan. Hadak tulungan pisan atuh kudah kumahanya abdi. Da Ibu abdi teh ning repot. Teu gaduh mah tuh meureun kumaha abi. Sudah Aya kumaha setengah tuh? heula we atuh teh. Pan ageng setengahna oge da abi teu gaduh Ya sabaraha pisan. kitu sadayana? 500. Nya 250.000. Ai teu gaduh abi kudu mayarna kunaon atuh ai Atuh da saalit 250.000 mah Nah, teh. saalit mah geuning ngan di dinya ge teu gaduh. Nyebat saalit teh. Dan ajan gaduh oge meureun teh da ari hutang mah kedah dibayar. Da abdi Da ari masalah gaduh jeung teu gaduh nama da eta mah ke nu pribadi abdi da moal dibeja-bejana aja abdi gaduh sakumaha ge. Da abi ge sanes teu moal sanes moal mayar. Kumaha atuh kitu wae geuninganna ti ka pari ieu. Pada ai can gaduh mah meureun kudu kumaha abi ge lain moal mayar ngan Eta kita sok heula. Kana acis teh sok hayang unyam-inyem teh iya saya mayar Tong mah. ngaledek atuh Kang apongkeun Da abi lain can ngaledek boga. emang na kitu eta mah. Da ari geus boga mah meureun ku abi ge dibayar. Terus kumaha atuh ayeuna? Anya wayah. Kan abdi meureunna lain wayahna. Abdi ge wayahna ka eta kedah dibayar. Ari abi teu gaduh. Ai sok abi kudu kumaha pan can keuna kana waktuna. Iya mah. Bejakeun ka si emak. Bejakeun aku mah. Nya can gaduh. Nya ku eteh we bejakeun mah kudu boga hutang. Anya akang. Kira ku abdi. Anu Ai eta enak ka mana atuh? Are ka kebon di Ka dieu. kebon teh bade naon? Nyarek naon we? Wah, abdi taros teh Arek kitu. pelakan rek naon we? Ngelak naon? Arek ngored ah. Ngored naon? Ngored jukut atuh di mana-mana oge ai ngored mah. Rek ngored taneuh. Kuparan ku pacu ngoredna. Tuhun tuh. Oh, ku henteu mah ieu. Kesyuri teh. Ari si eta teh naon? Kepala rugo yang dibakok. Di mana-mana ge ngored mah ku pancong. Ngored. Dangukeun ari nyarios ting. Emang kudu kieu ye. Di Ajar unga pangjeng jelema eta pasangan kitu we jeung kitu aing mah heran. Mau dibayar ku aing hutangna oge.